Hai sampai mana ya ngomong narik balik di TKW padahal magis turun di bandara gimana akhir akhirnya sayangnya mana akhirnya sudah datang padahal magis turun di bandara naik mobil naon akhirnya para mobil sudah lewat sudah datang turun di mana akhirnya apakah di perjalanan kayaknya itu padahal magis kangen gitu suruh ngajemput rencana di lapisan ini budak sararik manten di imah balik pegel sama dalam penungguan urai balik balik budak seri ibarat rantakan dia ngomong budak kan budak itu ya ucai acan atau ngomong budak yang besar ngaruh cahila ayang minum buat cai ini budaknya karandi aduh barang rantakan kieu sampai nok kuningnya tuh bisa bodohan budak lu teh bisa oh iya bapak nungguan hidung mana sih datang nah sare lah penting dan sarenya dah no bapak naik indung naga can datang mih mana naga bapak nungguan kesel pisan di jalan bugasi tadi tena mobil bodaster indung mana geding lain nyaho iraha datang isukan isuk buat udah ngomong nama wis turun di bandara dicegat sampai pegel nangtung mana bapak teh balik deh bae bising si nok ceri saka pagawean teh di dieu geus cara rape bae di ditu sesuhun bawaan ka dieu kumbaheun ngabadeg sesuhun ngabadeg di dieu ge pagawean ngayah teu ka ome nyapekeun bae awewena mah di ditu keur ngeunah-ngeunah bae urang di dieu nu capena merean caina merean sanguna jajan jang budakna kumaha teuing ieu hirup teh kadirina ge gara-gara corona teteh kami jadi mangkat ke Arab cara rape mana parusing hirup teh kas kieu bae salaki nganggur bae di imah teteh saiji-ijina mangkat ke Arab sisa kana numbleg bae ampun Gusti hirup teh kaski ujur si Putri teh daek balik mak aya teh suk-suk ti dungdung sampai anjo ke Arab capek ieu bibina nu capek teh kabar mama kedatang uang kapal dulu punya kabar banyak nok
Dunopat misin kabar lan tewakal mama nopat misin gering panas sugan bae tagagas ke waras-waras nopat misin mama datang nopat misin kabar lan tewakal mama datang ke urang ranta pasar kudanya Saka, kadieu, awalnya itu datang. Karena bangga, membakas waduk pege. Iya. Datang itu tadi, iya. datang. Nah, Mama datang lagi. iya no. Mama datang. Jalan-jalan. Anjo ke Indonesia ya. Alhamdulillah sama. Nok, ayo nok anak saha. Ini nuturkan anak mama. Ya Allah, Gusti Pangeran no agung. Mama teh panggil no hampura geus. Hampura mama no. Aduh, mama teh kangen. Hampura geus. Ayo orang balik no kayak mana. Kangen dok mana. Udah nangis di jalan. Kangen kang. Jadi bakar rumputnya bakar. Ampuranya akan syukur kami tongkat lima dan sino ketirik baik kangen ka mamahna karena sino kayak lagi itu no kayo nakadino aya naon eta rame-rame nya. Oh, jika si putrinya datang jika rek ningalinya si putri sanesnya eta dongkap ti Arab tarame sabodoan cobalah rek ningali si putri dan henteunya eta si putri dongkap jigana teh rame di mana teh. Oh, si putri sigana mah sabodoan rame nya ningali lah lebih deket deui. Si putri si gana dongkap si putrinya rarame itu gening sugantos meuli motor sadua-dua si putri balik di Arab. Udah ge bisa meuli motor dua mah. Si putri sugan bae mau oleh-oleh odah oyong tapi rek ningali heula. Bener si putri eta si gana dongkap si putri. Aya naon udah tol di dia mana teh? Hari si putri dongkap. Nuhun. Dongkap iraha. Cek kene dongkap. Aya naon kitu? Henteu mawa naon bae si putri. Atuh loba oleh-oleh na baju ti Arab, emas ti Arab. Oh. Oleh-oleh loba lah, bubuahan. Aya kabeh. Mau duitna loba atuh. Atuh loba, tas lagi mani gede, udah. Oh. Mawa duit real atunya. Ai Arab kan real. Anu Korea siga ula, Gening koreal.
Naon kitu aya? Boloon maneh mah. Sanes real. Oh, real teh. Bising ko real siga ulang real kitu nu di sawah. Ai jadi jama teh ulah belegug teuing. Ulah belegug. Pugul Real. mama belaguk ti bareto ge. Denge. Ari duit Arab teh namina real. Ulah lain- boloon, odah mah pinter da nyaho. Eta si Putri. Kumaha? Sisakana pantos ditinggalkeun bae 3 tahun. Aduh, sono pisan sigana keur sono bae. Abdi ge nyerakeun nyeleuna teh deuh. Si Putri bodas henteu Bodas. pan ari di Arab mah. Oh, Gelis. odah dibere oleh-oleh henteu. Duka teuing udah dipasihan oleh-oleh teuing henteu. Ih, maneh mah atuh bejakeun ka si Putri atuh odah ge dipasihan. Hayang kitu oleh-oleh hayang atuh ih. kayak atuh dipejaannya ka putrinya. Coba ningali si Putri heula sakedapnya. Mangga. Oh, kini aya si Putrinya mah bodas. Gelisnya. Abi tante. Mana hayang karep henteu? Denge hayang oleh-oleh nah. Hayang odah oleh, mah. hayang oleh-oleh. Nah, ke ngomongnya bising dibere, tapi lamun dibere saeutik ulah gegelendengnya. Oke kan itu kan. Odah ge bisa ke Arab mah mawa duit sakieu. Karek ke Arab sakitu bege. Sombongna luar biasa meuli motor sakali 2. Odah ge bisa meuli motor 2 mah. Si Putri naon atuh? Udah erek sawer, udah. Ci, sawer? Sabaran. Hayang oleh-oleh. Loba gitu sawerna. Loba, engke coba. Coba odah kadinya nya ke si Putrinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nya Putri, punten. Kumaha? Cager. Alhamdulillah cager. Ini mangga. Kang Saka. Punten. Atuh sesanoannya atuh sareng Putri. Nyakan tenan atuh nya Oh, bakal gitu. gedung. Duh hebatnya Kang Saka. Ayo Mohon enggak. Udah kenging kalau lebat. mangga. Ngolok teteh yang oleh-oleh sebenarnya mah tadi di jalan teh ngomong hayang oleh-oleh ti Putri cenah kitu. Oh, ngomongna kitu nya tuh ngomong. Ngolok Adat teteh. nabe pas datang di Arab mangga nang udah. Ayo, Intong teu banyak banget. tenang. Si Sukma mah gitu ongko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng Putri, puntennya ayo Odah masih inget. Putri, Kang Odah masih inget. Masih. Oh, mohon. Gening ayeuna mah bad nikmani rada bodasnya. Alhamdulillah tuh dari itu cuma diompok bae digawena gitu. Bios, Odah caket calik didinya. Oh, Mangga. mohon. Kumaha? Kumaha aya di Arab teh kumaha? Oh, gitu. Ari mana teh hayang gitu ka. Ya kepo sakedik lah gitunya. Hayu atuh lamun hayang teh ku abdi didaftarkeun ka sponsor gitu. Kenging naon bae di Arab teh, duitna realnya. Oh, duitna teh sanes real, dinar. Cimuhun. Kuwait eta teh. Abdi atuh salahnya nyari. Tadi ngomong ka Sukma, real Korea lain cenah boloon Sukma mah manehna ge boloon oda ge. Eraeun si oda itu. Pan ari Odah teh terang, ari di Arab mah real pa dinar sih. Di Arab teh real, abdi mah ti Kuwait dinar. Sukma, maneh nu boloon. Bener real. Aya maneh kumaha Boloon. nya. Mama da teu nyaho sih boloon Sukma mah. Putri, ngebantuin oleh-oleh naon wae. Jang Odah aya gitu, Jang Odah. Tenang aya dah. Mohon. Abdi teh ngabantuin buah-buahan loba. Ci buah-buahan. Mohon kanggo di dieu nah. Iya gitu. Nang di Arab teh Sumun eta mah nang di Arab. geuning jeruk Arab laleutiknya. Eta teh ieu teh lamun di Arab mah arana teh Effendi protokol nu rada gede protokol. Effendi protokol. Iya nang di Arab gitu ya. Nya di Arab ge aya. Eta teh ngaranna Effendi. Sukma Aya naon? di Indonesia ge jeruk kawas kieu mah aya.
Tapi namina cenah Ependi protokol. Epen sisaka merenya. Dusun maneh mah. Aya epenan dang ge. Epen apa nek dibuka Kang Saka teh. Entong dusun Sukma maneh mah tekenging dusun-dusun kitu teh pamali. Pamali. Usum hujan ayeuna teh. Putri. Ieu salak namina ari di ditu naonnya? Ari di ditu mah teu aya salak, aya ge armut, ependi, protokol gitu. Ari majikan mah senengna teh meserna armut anu jiga sawo tapi aya nu buluan. Kang Saka bulu cenah. Sukma. Cenah aya buluan. Naon teh Ya nu buluna? bontot ya, anak nu bontot. Nusak kaingetan bae. Boneka, alus, boneka nanya nok. Mana si nok peta ya nama tong teri-teri kasih dongkap mama. Anaknya, mama ge mau ninggalkeun deui geuli. Mama teh inget bae ka nok teh. Kumaha sehat henteu mama mah di ditu bari digawe bari dahar ge sok banjir cai mata nok. Inget bae ka nok. Anaknya. Untung urang panggih deui geulis di dieu teh nya. Sukma jadi karugrag. Sukma kunaon ceuring? Karugrag ku budak tadi ditinggalkeun. Udah mah dan teu sedih pantes pendak deui. Geuning Sukma anu sedih. Sedihnya lah budak keur ditinggalkeun ayeuna pajoong jeung indung bapana. Aduh nah teteh karugrag pisan rag-rag. Aduh. Sukma ka eling maneh ceurik. Kapan itu mah udah anu ceurik teh da si Putri. Ari Sukma mah air kenaha ceurik kitu. Atuh pan aya si Putri teh sadulur Sukmana jadi milu sedih Pak lila papisah terus pajong deui jarina Sukmana sedihna aya bungahna ge aya Gitu nya. Atuh udah ge ceurik atuh. ti bulung mah udah mimiluan ceurik udah ge Sedih udah ge. Jarua Sukma ge da sedih. Udah ti burung mimiluan ceurik siga Sukma sarua bae jeung Sukma. Aduh, ieu nu nembe tos di Arab. Mohon cet Kumaha damang? Halo, alhamdulillah damang pangestu. Laminya di Arab. Mohon kayang 2 tahun habis Aduh. kontrak. Atuh ayeuna teh sono pisan nya. Mohon. Jadi jeung odah Atuh eta oleh-olehna mana dibagikeun oleh-olehna. Oleh-oleh ti mamahnya ti Arab. Mangga tatanggi kadarieu sok ka dieu rek bagi oleh-olehna nya. Nunkeun salametna nya. Geuning hiji kene. Kena oleh di Arab. Mangga. Ewa. Nah, hadiah ya, jeruknya hadiah ya. Ya, jeruknya hadiah. Ya, nah. Nuhunkeun salamatnya abdi. Tos panggil deui jeung keluarga nya. Alhamdulillah. Atuh nuhun sabaheana Putri. Ya, Cek Tita malu. Dipasihan. Jeruk ti Arab mah dikawas kieu geuning. Ya, Iya, di bodoh. Cibogo ge loba. Bodoh. Ya, ka dia. Gitu. Putri, udah ge bisa meser jeruk 1 kilo, eta salak 1 kilo, gelang di Arab.
nyakan baik, lamun bisa mah kunaon atuh nyaoda teh teu meser, atuh babagi ka tetanggi kawas Putri gitu. Kawas kieu kitu salak di Arab teh kawas kieu sami bae sareng di Jakarta kawas kieu mah. Alhamdulillah di ditu mah teu aya salak ngan di Indo bae nu aya teh. Jadi nu aya teh anu kuanu bermerek gitunya, armut. Nah, apel teh tupak gitu, korma loba di ditu mah. Ai mana teh terang teh di ditu teh depotna korma. Ada. Sama, nasi ada teh Ada. Pulang. Hari maneh tinggalkan bae di imah, salah tinggalkan dulu di imah. Mana wae. Itu imah tinggal belum? Ini Kang Putri. Dieu. Tahu tuh. Tuh, Si Putri datang di Arab bawa duit jenuh. bodo amat batur ieu. Denge. Maneh ge mangkat ke Arab. Sampai menang duit ngaya kawas itu si Putri. Atuh lain ge urang nu ka Arab mah di dinya meureun. Urang ka Arab. Jadi dia nu ngurusan pesaha. Dengekeun. Adieu. Hari di Arab teh jadi supir ge bisa. Kilok koda suruh mangkat ke Arab. Ai supin masuk susuna ngampir. Ih. Atuh entong ka susu mampir. Ayeuna mah hujan itu. Imah ditarutupan balik. Barina kengera. Denge dican pasien oleh ku si Putri. Geus itu di Akang. mah urang mawa bolen, asakan bari. Akang mah. Balik. Ya orang kan tarik datang, tarik nyombo budak, nah budak kurang lila ditinggalkan sampai 2 tahun, nyai di negeri Arab di Kuwait. Nah ayeuna orang comboknya kan supaya budak teh senang. Ayo orang ajak jalan-jalan budak apa belanja kumaha gitu ya kan. Ya memang kan akang yang ada tuan Neng 2 tahun di lana budak kirik bae iraha mamah pulang malahan bapak teh nunggu ngomong nangis turun di bandara tapi di kapal itu tidak datang lain deh mobil Peugeot kanok mama Mama, ada kemana? iya nok orang terek jalan-jalan erek ngabubungah enok da lila ditinggalkan nok teh ku mama. Mama teh kangen kanok hayang ngajak jalan-jalan ke mana gitu teh ku mama enok terek di bubungah. Mama kangen mama dari dulu. Mama teh kangen nok. saya meli baju, beli makanan, jajan buat dede di rumah. Kan dede nggak diajak, ya masih tidur dede tuh, makanya nggak diajak tuh tidur. Terus kayak ku mama pokoknya dede naon hayang dede nya kayak ku mama belikan buah-buahannya dedenya. Tuh kayak orang jalan heula naik apa sah orang muter jalannya ya dede sabar. Dede mau beli apa? Buah-buahan. Oke, nah nanti dibeliin sama mama. Mama kan baru datang di Arab, baru ketemu. Kangen udah lama. Nah, beli apa aja. Kamu kan maunya Neng Fatmi aja gitu ya. Beli mainan, beli apa. Nanti belinya buat sama dede. Nah, dede kan nggak ikut ke jalan-jalan ke sini, masih tidur di rumah sama bibi. Tadi teh poho Kang bibinan tuh diajaknya arunya. Ya kan nungguan si Enok di rumah. Kan balang ke mun orang gas datang orang berean oleh-oleh nanya. Tuh arunya geus ngasuh anak urang Kang atau manehna untungan madaek gitu.
kita pegangan kan puta orang saya mabuk. Oke dede sekedap deh orang nyampe ke pasarnya, pasar buah-buahan. Naon anu seneng dede mama dibelikan. Itu ke pasar mana kan? Putri teh Ciledug. Ciledugnya. Loba di sini. Kalau baju naon teh. Ini cuacanya mendung kieu nya. Ari ti Arab mah teu kaos ge ieu paling ge hujan ge jarang. Jadi Indo mah kieu nya musimnya mendung. Paling di Arab mah enak teh musim tiris kan. Tirisnya. Bapak. Nyampe di dia bae lah. Kita bae. Yang balanja heula di pasar. Oleh-oleh ka rompok. Pas nyampe Terus Pak, di dia bae Pak cakep. kami tadi jalan Ya orang ngade iya. Jadi orang milih baju atau baju ke sekarang kasih enak ya. Ayo balikan anak orang milih baju nak sudah ayo cocok. yang sinok ongkonya. Kami iya mah kembangnya teh sama sayur kan Bu. Ya, kita mana? Harinya pagi mah berburu. Kan lo ya cocok itu kan. Calon apa? Anu cocok itu kan. Jangan anak. Yang kalian yang ini. Ayo. Ancingan, yang kadi bapak na ya? Pak, sok mangga Bu, ilo Pak Bu. Iya bae calana dalam heula nok sing di situ nok. Jadi Naon teh alamat as? are ieu beraha? Cok. Mana itu? 15.2 Ibu. Berapa deh? 5.000 meureun. Berapa biji? Yang sinok. Ini kan si Tata ini. Iya. Ya cukup. Cukup. Kok dalamnya 5.000 nya. Ya udah biarin buat penglaris ya Bu. Selosin ibunya. Itu 2 bae. Wabah ya Mangga. Sana naon deh. Kos dalam. Nok ieu warnana ieu seneng kok. Seneng tuh ya. Cukupnya. Ini warnanya cantik warnanya. Cok warnana ieu nok Dua ke hijauan si Dede. Adanya. Sana naon di Ibu. Kos dalam apa? Sanesnya buat bapaknya. Kolornya kawan. Dua aja cakep deh Bu. Tos 2 bae. Tanok bau. Apanya? Iya, makasih ya Bu ya. Tos Udah hatur itu aja. nuhunnya. Iya, makasih Bu. Buah-buahan deh udah. Buah jeruk, mesar jeruk. Tadi itu
Adanya dulu gamisnya. Ayam goreng. Goreng ayam. Artinya pasar. Tuh. Tuh. Jadi tuh. Aja loh. Wajib berapa ya? Ini banyak. Anu eta nu ieu ya. Ini yang Nu ieu 15 mulanya. Nu mana ya? Bela. Ini pilihan. Nu alus sok mana tuh. Sakareng teh orang di rompok. Narang sok. Ari salaka berapa? Dah 5.000 ge. 5.000 nya. Yang pas ini yang dilihat. 5.000 mah masa. Hujan manten. Tidak ada satu. Ya, Cok. Ibu ya, Po. 1,5 kg. Sebelah salak 8.000 teh. Mangga bak banyak baje. 15 duanya. Ah, nomor 1.000 nya. Iya bantuan kan. Pak lu. Ini sakit seberapa? Cek. Kilo setengah mana? Terus saya nanti Duh, jangan hujannya nih. Hujan. mau kembali kang di jeronya. Hujan si ini ada ban. Kayak sabar banyak. Kayak orang Kami itu pilih sih. Entos. Itu kayak naon deh, miser. tuh resep nih di Indomie rame bisa ke pasar. Jadi itu mah lamun tadi aja kemajikan. Ada di itu mah udah dijaga bener-bener di Arab mah. Jadi ente sembarangan keluar teh Kang. Iya, geus di Indo asana resep bebas keluar. Kalau di kandang. Iya. Oke, tangan. Pas dibayarin. Saya sih hujan manten. Ayo Kang, orang uilana. Dede uilannya. Bantunya iya. Mana itu bapak tuh bapak. Kayak nunggu angsuran. Tapi dagang uang kilo uang lumayan. Terus cek meser naon deh. Entos.
Ini ya pisang. Kan eta anu ngembalian Kang. Anu bilang pisang. Ana enggak yang buru-buru. Iya. Nyebrang. Hujan, mingguan dilapisan, balanja tuh lila-lila teuing si putrinya. Naon mana udah ya? Sisu. Tujuh naon? Iya, nungguan si putri balanja lila-lila teuing, balanja tuh putri. Mohon, Dongkap di Arab. mohon. Putri Mohon. berbelanja naon sih? Belanja loba bae da keperluan sehari-hari manehna. Apa belanja naon bae atuh? Tuh ka atuh da sukma makan ngadagoan di dieu teh. Itu Mohon. udah ge ngantosan hujan. Hoyong terang bae si Putri belanja naon bae. Emang tinggalin ke loba balanjana coba. Jaman tas di Arab teh loba duitna. Atuh lobahan odah atuh. Cing mana beda udah gaduh atus loba cing hayangnya ho sukma teh. Loba odah mah atuh atosna ge tah sakeresek tuh Ih, loba. alatas tapi geuning udah. Atuh udah dirompok loba. Oh, dirompak loba. Udah. Rumah nyanakeun milu ka dieu tah ditraktir ku kuring. Tadi mah sombong ngomongkeun urang tah kieu kumaha sih? Nyi Putri, atuh ieu odah teh hoyong ngasaan duit di Arab teh. Mani raos kitunya. Nya kitu ulah sampai ngagogoreng Putri atuh. Ampura atuh dari odah teh masih Kang Putrina makayana ekonomina kaos kitu wae. Emang siapa kitu lah, kita dinage lah. Hampura atunya da odah teh eureun. Geus tong nyai itu si Dako naon lah. Nya, ini mah tenang naon. Dako. Anu goreng mah, goreng bawang, goreng bakwan, goreng tempe. Sok orang bareng-bareng ditraktir ke Putri lah. Iya, bahasana saya. Put, Kan sila. udah mah lain ulah dibere. Jangan sirik bae dibere. Keun kajian lah, sina mikir manena. Mah, rezeki mah moal beakeun, geus diatur. Sukma, hari mana teh tong sirik-sirik teuing aya si Putri teh masihan odah. Anu sirik teh mane ka Sukma. Teu saya mah daya ngasaan duit di Arab. Ai tadi ngece. Teu lah. Tuh. Ih, si Sukma mah kos gitu, si Putri na balian teu naon-naon. Si Putri na ge masihan ka odah. Enggak urang teh sadulurna. Gas, orang marakan heula untuk pasea entong. Gas geura malam lah. Mang, kan tadi si Putri kan nraktirnya. Mohon. Manehna teh pas dongkap di Arab. Oh, gitu. Nya, abdi mah biasa wae nraktir mie ayam mah. Aduh. Eta mah karek nraktir mie ayam, sombongna luar biasa. Alhamdulillah teuing atuh arek kitu mah. Wih di Arab bisa nraktir nu sanes. Nuhun. Abi mah geus percaya ka si bos mah tos rami. Oh, jadi langganan si Mamang Mohon teh. katakan. Oh, Geus gitu. rami pisan jeung urang teh. Sering gitu ka dieu. Lain sering deui. Tong hawatos lah, amahan di dieu mah. Saya sabaraha aku tadi udah ge di pasihan, udah ge tadi. Aduh, paling loba euy. Paling loba. Paling loba teh nu sanes. Cenah mah ngomongna sakampung ditraktir sadaya eta bener henteu? Bener, RT-RT-na dipanggilan. RT mah keding dipanggil. Muhun sareng palurahna. Palurah keding. Muhun. Sing bener. Teu percaya mah atuh coba bae sumping ka dieu. Pan ari odah mah ari sampai lurahna dibawa ka dieu mah atuh moal mahi odah mah duit mah tapi entong beja-beja ka si putrinya. Tong hawatos, percaya abi mah Ya, dompetna ya. teu tebal. Oh gitu. Kadang-kadang Loba atosna loba. Lain loba deui kadang-kadang ngabantu tas masuk kareti ka Jakarta. Nya. Hmm.
tong beja-bejanya ieu odah nyarios kieu kasih putri teh nya. Tenang we. Nya. Pokona mah Awasinya. moal. Amin. Tos heula. Pak, aring ieu ngalayanan pangsit keder teh pangajajar ti lobaan. Aduh paling bunga teh keder deh. Asalkan tos saliki mah aduh seneng sekali. Anu paling keder nu kumaha? Anu paling keder mah nu loba kahoyongna. Lain Pak. Henteu. Nu keder mah anu kahoyong pamajikan. Kok habis makan mie minum kenapa sih Mas? Ada tuh dage. Ada? Oh, yang lebih pedas sih melihat mukanya Cioda. Pak. Itu kalau gigi kayak begitu makan mie-nya gimana, Pak? Lain diserot-serot baik. Oh, disedot. Kenapa giginya bisa begitu, Pak? Ketebak iya, entok. Oh, entok. Iya, Kesedot entok ya, Pak ya? Mun. Coba ketawanya kayak apa, Pak? Oh, geli. Dari mana, Pak? Dari Cibogo. Dari Cibogo. Bapaknya siapa, Pak? Emuk. Emuk. Wah, emuk. Itu kalau makan sate gimana, Pak? Aduh, suka nyangkut satenya. Oh, nyangkut nggak masuk ya, Pak? Nggak masuk. Itu babasi jadi. Coba ketawa lagi, Pak. Jangan malu-malu, Pak, ketawanya, Pak. Malu ah. Jadi nanti nan arana jadi randa, ngeunah jadi randa apa ngeunah boga suami? Atunya ngeunah boga suami atuh. Aya Kalau saya cocolokna. nah. Oh, aya cocolok. Cok saya mah pan ari Cieti teh rokok cap kuda diisep terasa lada. Lamun kawin jeung randa luarna ipi dalamna lega. Ibu Putri, orang erek nanya. Mangga. Naon bedana lamun kisaka ngamandian anakna jeung ngamandian indungna? Da ari ngamandian anakna mah padahal mah mendingan ngamandian indungna. Salah. Anu bener mah lamun kisaka tas ngamandian anakna terus dibajuan, tapi sisaka mah lamun tas ngamandian indungna dibuka. Yaudah, Naon? eta ari hujan-hujanan baseun teh sih. Ya baseuh atuh. Ah, henteu da urang mah teu baseuh. Baseuh. Bener demi Bener. karena saya berlindung di hatimu. Adakah bala sekolah di mana teh? Sekolah di desa atuh. Di desa. Di desa. Kena di Eman. Di mana sih? Oh. Mantanmu ada di depanmu. Ini saya akan kasih obat buat penyembuhan dan obat ini bermanfaat. Ini air. Coba kamu dekat ke mukanya. Dekat. Sini. Dekat, lebih dekat, lebih dekat. Saya warga Dusun 1 Desa Cibogo dukung Ranting Kemuning Cenah. Yes. Jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya sebanyak mungkin. Putri, Ya. sekolah yuk. Sekolah. Sekolah. Saka diajak. Saka. Ayo sekolah mana ulah cerik ting jadi jaman teh bolong. Mangga mewek bae, sekolah males bae. Sekolah Mana mewek Eta di luar biasa teh gitu. Ayo orang sekolah. Yo. Ayo. 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 Sekolah. 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 Ayo. Kerjaan guru nang ngadaguan mantel. Ayo kan kerja
ketinggalan sekolah lah itu. Ini nu ketinggalan Lisa. Kadia, iya. Ketinggalan mana belajar. Ayo. Sekolah. Kuno iya, ngarako. Si kasuk mah boleh. Sajan, ieu mah da ulah diomongkeun karunya. Emang kitu jawaban sih. Aduh, eta sisuk malabu. Eta sisuk malabu. Tuh, mangkana nyata masuk ganjang. Tah, jadina senjata makan tah labu sorangan. Ayo sekolah. Halo. 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 Ya, halo. Oh iya, nanti saya mau ngajar dulu ya. Nanti ketemu. Ini soalnya becek hujan. Nggak ada becak. Iya, nanti ya. Saya mau pergi ini. Iya, nanti ya. Iya. Ini jangan dibawa deh ini mah. Lupa. Tuh. Nanti lagi ya. Ya. Selamat sore. Sama Oe. Selamat sore. Soleh Pak Guru, Bu Guru. Bu Guru. Iya. Selamat malam. Oh iya. Siang malam. Iya sore. Duduk. Duduk ya, duduk. Mah yang lega. Duduknya jangan begitu, tidak boleh ya. Duduk di bawah. Enggak boleh ya. Tidak boleh. Duduk di bawah. Ya, Bu Guru. Duduk di bawah, duduk. Duduk ya. Halo, panggil saya Bunda. Bunda jelek ya? Oh, Bunda cantik. Jelek. Cantik. Kata Sudah siapa? cantik tuh. Jelek. Kacamata Bunda mana? Tolong itu kacamata Bunda sini. Iya, itu tuh. Kacamata. Kasih. Kacamata. Kacamata dulu sebentar ya. Dibalik. Salah. Oh, dibalik. Ya. Oh, iya terbalik. Ya, terbalik salah ya. Coba dibalikin lagi. Balikin lagi. Masih ada betul? Salah. Oh, masih salah ya? Masih salah. Oh iya begini. Lupa. Pokoknya baan. Tasnya sih Bu Guru. Bu gurunya habis apa ya? Tadi pergi. Bu Guru nggak pakai masker, tak kayak putih. Iya. Bu gurunya kalau pakai masker nggak kelihatan. Ya, iya. Halo, anak-anakku sayang. Halo. Iya. Duduknya yang manis dong sayang. Ini udah manis. Oh iya. Juga udah manis. Sekarang hari ini kita pelajaran apa sayang? Pelajaran sayuran, ya. Iya Bu Guru. Iya, siap ya. Bundanya mau nanya nih. Saka dulu. Oh iya, boleh. Lisa. Nanti. So, absen dulu ya. Ya. Ya Bu Guru. Iya. Sukma. Ya. Ada. Lisa. Ya. Saya lupa ya ini namanya Putri. Iya. Ya. Oh, Saka. Hai. Iya. Saka udah bawa minum ya? Udah bawa Bu. Oh iya. Sekarang Bunda mau tanya ya. Yuk kita nyanyi po ame-ame dulu ya. Bu kumaha. Ya, po ame-ame belayang obo-obo. Tanpa buka omali ae obo-obo. Ayang, nggak boleh ya. Ulah sisiwa cicing kan belajar itu teh. Iya. Ulah cukup cucuk mah coba nanti tuh. Iya. Itu zaman mana? Ada Bunda di sini
dengarkan Ya, Bunda. Hari ini pelajaran apa? Sayuran ya? Sayuran ya? Iya. Sekarang Bunda mau tanya, kalau ini sayur apa? Belus. Pelus. Bonteng. Jeruk. Bonteng. Ya. Jeluk. Gegere Sukma. Enak. Sukma ini apa sayang? Sukma. Wortel. Wortel bentuknya begini. Kayak punya bapak. Nggak boleh dusun. Iya, anak sekolah nggak boleh ngomong punya bapak-bapak. Iya. Dusun sini sama dah. Si siaran bae sih jadinya bedok. Oh, begitu. Cari kutu. Ini nusan bako. Kutu. Sayang, ini namanya terong. Terong sayang. Bukan jeruk sayang, bukan terong. Kacamata na bentet kan. Iya. Halo. Halo. Bunda mau tanya lagi. Iya. Ini namanya apa ini? Tata tiganya lain. Apa? Putih mah tata iya teh. Anu tiga belut teh anu itu. Mana jo? Anu tiga oyong. Oyong bener sangka bener. Pinter. Pinter ya saya. Lisa, ini apa Lisa? Itu pete. Lain. Sak putih mah lain petai ya. Lain. Naon tempok bener. Tali ira ngagugutan bae Lisa coba. Sukma, kamu kilik-kilik aja kuping. Congean. Guru antar mau bageger. Atel. Sukma, ini namanya apa? Nah, coba eta. Belut. Lain boda lain. Putri mah eta teh ciga oyong. Oyong. Sayang, ini namanya bonteng. Onteng. Bonteng. Bonteng. Ya, bonteng. Bahasa Indonesianya timun. Imun. Nah, orang manteng hati bahasa Indonesia. Maklum ya. Timun ya. Bunda itu jorok dong nguping Salam. Celuk keluar aja, celuk keluar. dipecat bae Bunda orang kepala di dia tuh. Sebentar ya. Halo. Iya, nanti. Lagi. Oh iya. Iya nanti ya. dulu. Nelepon saya. Ini ada yang telepon sebentar. Oh, itu telepon. Halo. Iya, nanti dulu ya. Saya lagi ngajar dulu. Iya, nanti telepon lagi, oke? Ya. Bunda jorok Bunda. Bunda. Kurang mah tuh. Waalaikumsalam. Orang mambung ah. Sebentar, ada kepala sekolah. Jangan berisik. Iya Bunda, iya. Jangan berisik. Ada kepala sekolah Ya datang. Lisa. Iya. Bangga Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapkan assalamualaikum tuh salam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda ya sahur lu. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Kepala sekolah kita. Iya. Ada lagi. Iya nu diajar saha ieu. Ini yang diajar tuh anak-anak. Ini kepala sekolah diem sedikit apa? Bisa nggak sih berdiri? Oh berdiri. Ya, Kolak. Hayang calik. Maka calik. Bapak Alim. Oh, salim. Alim Pak. Salim. Alim. Salim. Aduh, pakai Salah. Pura-pura. Erek dieu keuleuh nya, bapak nanya. Yuk, menghadap ke sini, menghadap ke sini.
laki mah stres. Ini kepala sekolah, jangan. Nggak boleh. Sungkem. Galak. Pak Bolona galak. Enggak, sungkem. Sungkem. Pak Kelly, saya teh guru. Kita sama-sama guru. Masa saya ditampar gitu? Gimana sih? Eta da ngamurina jika kitu garoblong ngajar teh. Ayo, iya, calik. Bapak jelek. Iya, bapak jelek. Takut. Aduh, diem ya anak-anak ya, ini kepala sekolah. Tapi takut. Takut, Bu. Takut. Galak. Kepala sekolah mau ngasih pengarahan, sayang. Jadi kalian diam dulu ya. Diam. Ini gimana? Terbalik. Aduh, terbalik, Pak. Terbalik. Pak kepala nage boloon sih. Oh, terbalik. Leuwih teh urang eta. Oh, kabalik. Terbalik gitu tah. Kamana malik mah ka ditu. Kadi. Putri ge ieu Gini, dibalik terus. terus Ini jago Gening balaon pisan ya. Duduk. Ya, Bu. Pak. Aing ngajar kaskieu mah Bapak. taroe sakalian. Bapak, Eta kuatan guru ngajar jika kieu murid udah biasa. Oh. Iya, udah biasa. Berarti jelmana luar biasa. Iya, 10 tahun. Berarti itu di luar angkasa. Nuhun. Kunaon kamu mikeun atuh aing mah salariun. Atuh udah alien kabeh. Oh, alien. Iya. Pantesan. Alien. Si Alian tuh, Bu. Alien apa tuh gelo? Aya Alien. mawa. Bobogohan. Iya, Ogohan. Ya. Udah dijinakeun can. Entos. Bener. Parabna naon? Uut. Ya, ya, uut. Orang mah lain babe, Bunda. Orang mah panjalma. Ai hut mah jang babe. Enggak. Kalau Bunda mah bilang kepala sekolah itu, kepala sekolah nggak ngerti arti uut. Ya. Itu anak-anaknya baik enggak sih? Baik sekali. Masa sih? Iya. Tapi saya udah mau pada gendong saya dikurubutin kayak nyamuk. Udah kepala sekolahnya kira kebelat curaan. Belat gugel. Coba ka bener. Sarwa belebungnya. Ya, bener. Sarwa guru nage. Oh gitu. Ya. Tai lalatna sa. Gelo bola. Asli. Lamun asli mah bau tai lalat. Manis. Guru teh manis panggilisna di dieu Ai teh. manis mana gula, Bu. Iya. Coba mundur dikit, Bu. Nah, dalam. Ayang Mundur, kahampangan mundur dikit, Bu, mundur. Oh, mundur. Mundur deket-deket. Kampangan Mundur deket-deket. Oh iya. Mangga. Cantikmu kelebihan. Bapak kepala sekolah masakan gitu. Namanya Ibu Odah ya. Ya, Bu Di Guru sana ada. gunung, di sana gunung. Iya. Di tengah-tengah ada air soda. Iya. Saya teh bingung, kemana-mana bingung. Mencarinya Odah. Bapak kepala sekolah. matanya Pak kepala sekolah sakit ditejong. Kepala sekolah mah saya tuh. Saya tuh. Eta anggur bodas saya. Bodas mah ieu mah naon? Kepala sekolah. Ulah. Ngarayuna urang. Bogolo ulah bogola. Sekolah. Bawan Mbak. Ganengnya. Ayeuna mah orang saluan. Urang balarannya. Urang balaran, Pak. Urang ngajarannya. Sok. 1 jeung 1 sabaraha? Sabaraha?
Aduh, Sayang, 1 jeung 1 teh 2. Apa 1 aja 1 tadi salah. Sabar hasuk tahu. 1 tambah 1 Pak Guru jeung Bu Guru bobogan. Suk mama tahu aja. Aduh, cok mama aja bayar. Bisa nggak dikasih? Mama beli icin. beli permen. Oke, jajannya. Mana Pak? Jawab pula pertanyaan. Enggak tadi 11 salah kan? Aina Tong jalma hugi, kita mah jalma hugi. lamun 2 dicandak 1 padahal 2. Candak 1, tilu. 1. Putih mah tilu. Malisa. Tilu. Ilu, ada candak 1-nya. Jadi nakan tilu. Salah. Cuk mana nama cuk bener bae, tetap menak nonon cuma supaya dibela duit tak aku. 2 tambah 1. Iya Bapak Kuclik, iya Ibu Alda, Awin, iya anak. Kok dibela duit? Dibela duit. Bisa mana? Temen aku nih. Kuning bela iya. Saka mana Yang mana jadi ya? bela duit ke Pak Guru Bekas korong. Enggak, bekas korong. Jorok kurut korong si Sukma nih. Jorok. Pican. Pokoknya abdi mah lamun ngajar juga ki stres juga na Stres. stres. Abdi mah henteu. Dah sia mah guru mah stres. Henteu. Kan aya bapak kepala sekolah, jadi semangat gitu. Memang aing stres nu murid di dinya, tapi aing stres lamun aya nu ngaheroan si Oda. Eta irung mani dosa. Pak Guru mah ngajalana ente benernya. Ente ngajalan ulang bobogohan. Berikan ke kamu dengan Ulah dibayarnya, bulan nanti dageuna bobogohan bae. Bogoro. Eta si Saka mah canaga. Nah, hayang ngagambar burung. Keluarkan bukuna dikeluarkan kepala sekolah. Yang hulu ka dieu. Saka mah Saka. teboga. Teboga pokoknya dasar nana mah siapkeun ari sekolah teh ya ku putri di barang indem. bawa Ya. sukma tuh. Aku di Ada rusaknya. sekolah tuh. Geuning ieu mah ciga buku kredit. Lain bogoro eta si Saka mah caritana baraton teh sekolah. Dia eta geuning bekas nidesan kutu. Kutu. Bekas nidesan kutu eta. Tas Lisa. si Lisa meureun. Tekenging. Ah. Lisa. Ciluk Ba. Pulpen. Lisa belajar. Hebat. Kodok. Ini kodok. Kodok sayang Ini itu kodok. Ini buaya. Iya, manuk. Itu nanas. Buaya. Mana? Iya manuk saka. Oh, maksaka. Dusun. Aya teluran teh eta manuk na. Manuk Ini saka. manuk saka. Ada ulet. Ulet asem. Eta ulet. Ulet. Eta ya strawberry ya. Strawberry. Sapu. Sapu. Iya sapu. Pacul jang si Saka. Salah ibu guru itu. Orang dikemplang ku kepala sekolah. Yeuh, ari diajar teh sing balener. Oh. Tanya teh kurang balener. Nya. Lau. Kurang dibener-benerkeun heuh. Dangukeun kepala sekolah nyarios. Siapa gelo? Kurang erek dibere pengertian heuh. Sok rek cari cing acara do atuh. Ngorong besia kamari kolong tah mahal tendenan saon 3 juta. Jorok do jorok. Uya. Pelajaran nu mana eta geuning. Nah, ieu matematika. Nolnya Pak. Nol. Sanes. Ieu mah endog, ieu mah. Nol. Endog Saka. Endog.
Anu mana? Anu anu Iya, senengan. Cao. Oh, Cao. Cao napa kepala sekolahnya? Iya, Ambu Sukma, Ambu Sukma, iya Ambu Sukma. Mama Bunda. lagi nulis. Lain Mama. kertas gambar. Mama, bukan kertas mama. Mana sih euy? Eta ieu jang sisaka eta. Naon? Nah, Eta. iya. Sok ayeuna dibacanya. M L A A N A dibaca Budi. Budi. Ieu mah dibacana Budi. Di Budi. Budi. M A N A Budi. Budi. Sukses ya Allah, Gusti. Bu Gulu dibaca coba apa coba Bu Gulu. M A M A N A dibaca. Mama. Mana? Mana? Bukan mama. N Eta teh. N A dibaca endi? Benar, boga dulu. Endi. Andi. Mana? Endi. Mimi. Mimi. Andi. Mana itu? Ai mana teh endi? Nah, Bu Guru. Bener? Atuh angga ajaran pisan putrina teh bisa Bu Guru. Denge, nya Nya. Bu Guru mah menit. Kunaon pakai kaya. Pakai kaya. Kaya Bu Kaya. Guru. Tapi nalarnya menit make koyo tapi giran baca. Mana? Wajar jam. Kepala sekolahnya baru on di mana? Wajar jam planet mah ka situ meureun di. Oh, ada di planetnya. Oh, Aralane. planet naon Bu Guru? Planet apa lain? Aing menit Bu ngajar. Guru yang jajan dah. Wih. Kalaluan aing rungsek. Wih. Eta mah Pak Guru, Pak Guru. Ayam Pak Guru pantes eta mari jajan eta tadi tos dibere duit ku Pak Guru urang mah. Baralik. Balik balaa. Balik. Bundana erek bobogohan heula. Bobogohan ulang ge yuk. Udah bisa. Nurutan Bu Guru jeung Pak Guru. Ulang bisa hanya. Lisa. Mangga ngintip bae. Ale ngintip boleh. Terus keluar. Ayo yuk pulang. Dadah Bu Gulu. Dadah Bu Gulu. Pamit dadah. ulah nyawa teuing ka putri. Tah, putrina jadina teh stres. Komo aing leuwih stres ti batanya aneh. Engke sukma eta. Saka. Bobogohan ulah. Ini nakolong ya. Tidak kolong. Siga Bu Guru, yang Bu Guru. Kumaha ieu teh murid geuning karawas itu jadi salah stres. Kapan abdi teh bener perangsa teh ngajaran teh geuning jadi kawas kari itu. Bingung saya ge da. Kumaha ieu sakola teh? Saya mah asa eta ku heran ya udah kok bisa Bu Guru oda teh bisa betah ngajar nu karari saya mah teu kuat sih. Dah kumaha da tos profesi? Terus eta pan hari ngumpulkeun murid teh pan ayeuna teh zaman Covid. Aya aturan teu marake masker engke urang kena. Oh. Ci, iya, odah ge pohon teu ngangge masker. Da keur zaman corona. Tapi da kumaha? Pan ayeuna teh corona digembor-gemborkeun. Atuh kudu kedah nama kepala sekolah teh nyadiakeun maskerna dipasihan atuh muridna. Pantos kamari teh Gitu. satajana urang dieukeun teh make masker, bebersih lingkungan. Tapi tong sieun nu ngaranna corona teh memang aya, Bu. Oh, gitu. Aya corona teh tapi entong sok sampe nyingsieunan ting karunya. Oh, gitunya. Karunya pan. Memang eta ganas tapi ulah sampai kasieun ting yuk urang hadapi babarengan. Namun aya instruksi teh urang laksanakeun. Mun Bapak kepala sekolah. Lamun ngajaran anu kieu mah nyageun corona da mal asup aing nu jadi coronana jadina. Tapi moal ciga namanya, ciga nama. Ieu mah barudak teh moal beunang corona.
Ya jelas moal beunang lalakuan ge ngorekan korong ngorekan di babareusian mangkana sing bararesih bersih tingkah lakuna bersih lingkunganana bersih ucapanana sadaya namanya bersih da corona masih tapi asa namanya moal kelat corona da iya Oh, kan, barudak mah ai bersih katem mah. pernah ge da siga alien kitu. pan ai Wah. bersih mah herang siga mukana boda Kawas gitu. Udah udah diisin, udah. hari isin mah aya di dapur anu asin itu. Eta mah uyah. Oh uyah. Uyah, Mun. namun. Terus kan ai corona teh jadi- kumaha cok beugeur teh deh. Eta jadi si barudak teh entong berkerumun, da tadi mah berkerumun, da tapi dah hese da murid tina alien jadi teh di bejaan teh susah pisan gitu. Nangke diinstruksikeun ka bu guru teh ka orang tuana. Mohon. Suruh bebersih si banyo, cuci tangan. Si Banyo cuci tangan. Oh, Ada si Banyo sami cuci tangan gitu. Beda, ai si mah nyane. Gitu. Bener. Malum lah da ai Sunda teh kasih Karang itu. sate si Banyo cuci tangan sami wae. Beda. Cuci cek. Si banyo si beda. Tina etanya, tina kata-katanya. Aduh, bentuk dasar nama cai. boloonnya. Tapi mending boloon kayak geulis. Kepala sekolah mah. Urang balik. Udah mah jadi isin. Jadi teh malu. Geus urang balik asing ieu eta. Atasnya, wih. Geus sore pan ke. Nya. Urang eka warga nyampekeun. Supaya naon tak budak sakola teh sing ararasup jiga urang tah geus palbah asup jiga ieu. Tapi urang teh menurut anjuran pemerintahnya Bapak Kepala Sekolah, jadi untuk sementara sekolah itu kita liburkan dulu sampai waktu yang ditentukan. Seperti Nah, ari itu. sakola di imah teh jiga kieu muridna Iya. yang keder meni Iya, teh iya. ingat Jadi sekolah tuh kita kan sistemnya daring, tapi memang sedikit stres. ai darling mah nu sok digoreng tah mah Sanes. dah hadar guling tah mah Kang, Kang salah. Bapak Kepala, ai daring teh darling. edan nu elingnya Darling. Kasih wih kok Pak. Unya. Roti payeun lah abi ada ngopi heula Oh, nangga. Nangga. Kepala sekolah. bau dia ngadahar naon jengkol jadi Nangganya. Mangga.